Tinggal waktu kurang saksinik acara anu kahiji yaitu sambutan tapi setelah sambutan mangga kasadayana kasibuhan kahaturan dingin ka Uya Royalin dihaturan dingin ka ieu bangun jangan dikasibuhan kita akan saling Uya Royalin dan sekedar ia pun ada dua sesi yang dijadikan ibu anu ibu kami tadi anu kasatauna Putra Siliwangi anu kaduana ayah kurang kali di Putra Siliwangi menuju kayak mirang tahun karaoke mirang barang pisan di panggung saya antara Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dorelatna pajar susu ieu ngepehkeun harapan anyar di malade anu ligar di sekolah. Aling-aling ngadalingling sukan paturai jeung peuting hayang preo kongkorongot pucuk awi ting harulan. Pagupayan para nonoman anu jadi kembang harapan pikeun ngalestarikeun budaya urang sorangan. Kapincut dan kita bintah bahasa batu budaya batu itu ada istiadat batu tapi hormat kudu yang berbandingan dengan budaya puji syukur ke pangeran anu maha ngawidian kurang biasa di lingkungan di ieu patempatan anu mudah-mudahan bermana silaturahmi ngalobatkeun buburugan jeung ngawariskeun adat istiadat jeung kabudayaan luhur. Amin ya rabbal alamin. Dinten ieu dinten anu bersejarah sataun kalangkung pencakilan Putra Siliwangi diresmikeun. Tos katingali hasilna kurang kali tahun tua diajar jurus diajar ibing jauh tina pangaruh HP anu ngarasna nusantara tanpa budak jeung sok latihan jadi budak jauh jeung budak deui dari diaping dijaring jadi kolotna diajar jurus diajar ibing sareng barudak itu adol-adolan kabawa anu sakaba-kaba anu zaman kuari loba korban. Sebab itu Buya kahiji ngucapkeun wileujeng milang kala ka PS Putra Siliwangi anu mudah-mudahan barokah tumnanya. Amin. Atuh salah sawiosna putra anu nuju ulang tahun mudah-mudahan singgi sesakeun jasmani rohanina diberkahkeun umurna jeung disolehkeun hirupna. Amin ya rabbal alamin. Punna kasadayana keluarga besar Kampung Budaya PS Putra Siliwangi sakali deui hayu urang babarengan nanjeurkeun budaya urang sorangan tiara silaturahmi jeung silih wangian silih seungitan lain silih baluan sabab urang sadar teu bisa hirup sosorangan dalah ajang dahar oge menang nangur batur menang manen batur menang ngagiring batur menang masak batur dalam sorangan mah moal katanagaan kusabab begitu sadar yang manusia teh kainatu ijtimaiyah zon politikon makhluk sosial makhluk anu tergantung ka batur make sunau ge menang batur make kolor menang saha menang batur anu menang batur tah kusabab kitu kiwatu kusilih wangian kusilaturahmi nanjeurkeun persatuan jeung jaga budaya jeung adat istiadat urang. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin.
sakali ka ibu-ibu anu gaduh murang kami anu dilebetkeun diaktif dididik di ieu paguron api jari usung latihan aturkeun puara ulah terdaftar tapi latihan jadi ke waktu dipintorkeun teu cocok jeung geunaan rasa gitu deh siap ibu-ibu bapak orang kompak ini siap orang kompak alhamdulillah sekali di wilujeng bilang kalah mudah-mudahan berkah amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sangat dan kesini Ibu Ani kurang saksi ini bisa Barang menuju ulang tahun mana? Yang putih kampung Kalian lihat asmana Allah Subhanahu wa taala anu maha agung tur maha welas. Urang sakseni gunting kita sekaligus persmian putra pes Siliwangi anu kahiji dina ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga deh. Ya, barang apa nuhun pisan. Kalajengna dina rangka tumpah anu bari dipotong ku abuya duit bayaruri saros disangakeun ka ibu ani sekedap ibu tetap ini heula tuh. Mangga abu ya kalayan asmaul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga setelah terima ka ibu ani ibu tampi ibu. Alhamdulillah ya acara pembukaan barang pas dirasakan mulia barokah tur aya dina kasalamatan tur aya dina kamajuan tur mugia warga Kumbang Jaya ge sagara kaning barokahna mugia sadayana warga Kumbang Jaya ngadorong pikeun majukeun seni budaya anu kurang geus loba di pohokeun tapi urang bangkitkeun di Indonesia. Selanjutnya kurang karena puncak acara hiburan bulan kali anu bade misi kumurang kali PS Putra Siliwangi mana ngatur menuhun ke para kasuhan biasa ini dia kasuhan boleh oh ayah ulang tahun mana ada apa yang aku main alasan gawainya gue ayah ulang tahun ya salah sawios dirikan di Putra Siliwangi ieu ulang tahun kasabaraha cenah teh 14 tahun alhamdulillah ya Bapak lu dinamik saha Pak Daud eta iya ada panjangnya ya panjangnya oh maka lu teh nami saha teh aku mau mikatu nih aku enggak mau bekerja Ari Ramana aya ibu ayah ibu ibu dan ibu dangdan aduh ampun jangan sok atuh urang ngadoa sasarangan kayak gimana hayang nyebut asma Allah bismillahirrahmanirrahim sok ngadoa heula sok amin sok ngadoa heula nih anu dikahoyong maka pilih ngadoa mana sok lanjut panjang umurnya serta mulia mulia banget dipotong potongan pertama potongnya gitu sok ya kamu tambah pati mohon abah tapi abah kakek lawan mending abah ya abah mati bangga selaku kurang kali dan beberapa kali kebakari sebab orang tua kayak kilo ayat orang tua bisa bab tapi orang tua bisa untuk kolot anu ngejadikan wawancara kurang oke abu ya tuh ada dua kali abu ya alhamdulillah ya oke ya kurang
Patosnya acara pembukaan kurang lain sakseni ya acara titik puncak hiburan anu bae isi ku putra putri Siliwangi.
ayeuna